dinten ka dinten di waktos ka waktos di karaos waktos nyerelek hiji tanda urang betah hirup di dunia. Mugi-mugi ka betah urang sameridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra Cipanon Indung karangan Kiliksa bagian ke 20 genep urang lajengkeun. Insyaallah tamat para mitra. Tamat ke dugi ka antosan dugi ka tamatna Cipanon Indung di Mang Jaya Official. Mangga ye kayak gini edit deh para mitra atau para wargi sadaya nya kitu teh kena diedit deh. Namun ngacarios teh nu dikirangan para mitra paling oge nya gitulah intro na nu dikirangan gitu para wargi marginya gitu aya sanggut paut sareng masalah-masalah sanesna. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang yang ngapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Cipanon Indung karangan Kiliksa dina bagian ka-26 urang lajengkeun wilujeng ngadakeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Cipanon Indung, karya Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-26. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduung ati para wargi. Mangga para mitra urang lajengkeun bae hanca dongeng. Sakumaha nu kauninga para wargi, dongeng teh parantos dugi kanalika Karta jeung si Gober kabur ti Panyara. Ai Karta mah dina kaayaan dulungu teu terang dinaon-naon para wargi janten kabawakeun kabur teh kitu. Mangga kumaha terasna ieu dongeng, urang sami-sami Bandungan wilujeng ngadangukeun. Harita keneh para wargi sadaya pihak LP lapor ka polisi. Tuluy disebar beja ngeunaan 2 sakitan nu kalabur, puguh we pangeussi kota milu guyur. Di ditu di dieu jalma-jalma pating rariung nyaritakeun penjahat kabur. Dina waktu anu singket ngeunaan kaburna Karta jeung si Gober geus nyebar ka mana-mana, malah ka kampung-kampung ge geus pada nyaho. Ari nu dicaritakeunana harita teh geus tepi ka hiji tempat di sisi kota. Karta jeung si Gober leumpang mapai-mapai pasawahan maju ngetan, beras ka daerah ujung berung tuluy arasup deui ka kota. Lantaran karasaeun lapar maksudna marek jajan heula ngeusian beuteung. Ayeuna Karta geus sadar ye naon-naon nu geus kajadian manehna teh kabur. Ber, kumaha pilampaheun urang ayeuna ye, namoal anu nyusul? Ceuk Karta bari luak liuk baju meunang ngarebut tinu ngaliwat katara gombrang da gede teuing. Sedengkeun baju si Gober merecet meni seuseut mahi sabab awakna gede. Tadi basa subuh duanana geus hasil ngarebut eta baju ti 2 jalma nu rek kapalasar. Tongah kagugup ta. Dewek lain sakali kabur ti Panyara euy. Mun maneh percaya dewek geus genep kali kabur. Nu matak songsieun, tuturkeun we dewek pasti salamet. Yu ayeuna mah urang jajan heula. Lantaran perlu ngeusian beuteung para mitra manehna teh atuh maksudna mah ameh aya tanaga. Tuh, di alun-alun aya dagang kupat tahu, lumayan keur tambah lapar. Tukang hucap mun di. Kabeneran euy, baju meunang ngarebut aya duitan euy. Hehe, untung ieu mah ye. Sambil menyelam minum air. Ceuk si Gober bari nep-nepakan saku bajuna. Memang aya eusian da puguh rek balanja basa direbut bajuna teh. Karta teu nemal deui manehna nurut kana pangajak si Gober. Sabab ayeuna mah geus kagok asong geus aya di luareun Panyara nu tangtu bakal laluasa milampah nanaon oge. Duanana laleumpang muru tukang kupat tahu. Tekung silila geus tepi ka sampak teh loba nu jajan. Bari recok ngaromong. Ciga nu dinesna keur tukang dagang milu ngabandungan sabab aya nu ngobrolkeun beja anyar, tapi basa si Gober jeung Karta arasup cep nu ngarobrol jempe bari pating rareret kanu kakara asup. Mangga lalingi ujang bade ngaleut naonnya? Tukang dagang nanya someahna keur panon melong ka si Gober. Kupat tahu mang, tapi samemehna minta cikopi heula yeuh. Cek si Gober bari kop kana gelas tuluy nyokot cai enteh regot nginum saseubeuna. Nu jarajan didinya nuluykeun deui obrolanana jiga teu malire kanu datang anyar. Ari Karta gawena rarat-reret sok sieun aya polisi anu nuturkeun. Diukna kawas nu garetek gutak-gitak teu teteg. Tekung silila kupat tahu jeung cai kopi nu dipesen geus hayagi. Kalayan teu loba omong celebak duanana barang dahar bangun ponyo, kawan tu cape urut lurumpatan sapeuting nyingkahan nu nyusul teh.
pasap-pasap sapu peuting maksudna peuting. Akhirna nu jajan arinit samemeh malayar heula ka tukang dagang. Lila-lila kariduaan nyatana si Gober jeung Karta nu geus rengseng ngadahar ku patahu. Mang, aya naon tadi temeni rame, aya beja anyarnya? Si Gober nanya. Bari neuteub bibir kutap ketap keneh kawas nu can wareg. Muhun jang, wengi teh aya nu kabur cenah ti Panyara saurna teh. Nu mawa bejana tukang sayur nu bieu. Da manehna teh kakara datang balanya ti pasar babatan. Wah, eta mah hebat jang. Ngadobolkeun tembok cenah bejana teh. Tukang dagang pepeta ngabejakeun deui beja nu katarima tadi ti batur. Hah? Nu kabur ti Panyara saha cenah Mang? Si Gober reuwas. Tapi bisa nyumputkeun semu panon melong bangun nu panasaran pisan. Teu acan jelas ai ngaran-ngaran mah ujang dan nurutkeun beja mah cenah duaan. Nu hiji jangkung gede, nu hiji deui sedeng. Tah, ayeuna teh keur diteangan cenah ku pihak nu berwajib. Polisi geus nyebar ka unggal madhab, tah kitu cenah bejang bejana teh. Gober jeung Karta ungut-ungutan. Marengan jajantung nu ratug pikiran jadi tagibur diuk ge asa teu napa komo Karta mah. Dina kongkolak panonna geus kasawang mun manehna katewak leungeunna bakal dibangkol sarta hukumanana bakal nambahan deui. Ke ari ujang wade kamarana ieu teh asa namian tepangnya. Margi langanan Mang mah sadayana ge apa ada tukang sayur sareng tukang beca siseueurna teh. Cek tukang dagang jiga nu hayang sidik. Panon neuteub ka si Gober nu keur nyeunghil. Abdi mah adut asal ti Cikadut bade ka Tanjung Sari meser bako. Ari pun rocai ti Ciparai ngahajae marengan abdi bade angkat ka Tanjung Sari deui. Mang sabaraheun sadayana? Kupat tahu 2, kopi 2, rokok 3 batang. Si Gober mengkolkeun obrolan, manehna geus hayang ini. Oh, 800 jang, jawab tukang warung. Gober teu loba omong ku siwal ngaluarkeun duit 1000 song dibikeun ka tukang dagang. Sanggeus dipulangan 200 leos duanana arinit bangun rusuh hayang buru-buru jauh ti eta tempat. Cilaka ber euy, kurang geus kanyahoan kudu wajib. Kumaha mun geus kieu ye, ka mana lumpat nu amannya? Cek Karta bari leumpang hatena teu puguh rasa. Bisi katewak manten ku polisi, tuturkeun dewe kade ulah gugupnya. Bisi nu nempo jadi curiga, jawab si Gober tuluy leumpang maju kawetan. Sakapeung sok ngareret ka tukang. Ngapunten. Sok nareret ka katuhu jeung ka kenca atawa ngalieu ka tukang susuganan aya treu. Barang keur jongjon leumpang lar aya polisi dina motor kebeg si Gober ngarenjag. Leumpang ngadak-ngadak eureun atuh Karta ge reuwaseun. Beungeut meuni pias awak ngeleper. Naon ber? Kumaha urang ye? Tong gugup hayu urang kanu rame ngarah teu pati sidikeun. Tuluy ditu urang megatreu ka Cirebon. Si Gober leumpang meuntasan jalan dituturkeun ku Karta. Helet sawatara waktu ti kajauhan geus katempo aya treu kosong. Si Gober atoheun manehna ngaharewos ka Karta. Sangkan buru-buru naek kana truk lamun geus eureun Karta ungeuk hatena beuki tagibur. Barang geus deukeut truk dipegat ku si Gober. Reg eureun supir nanya bari melong ku si Gober diterangkeun yen manehna rek milu tepi ka Cirebon. Supir bangun bingung rek nolak teu wani sabab sieuneun ku si Gober nu molotot. Sadegeun Karta geus naek ti heula. Atuh nempok itu masih Gober teu loba omong gancang naik kana truk. Tarik! Ceuk si Gober bari terus muntang pageuh naker. Hatena ngarasa bungah sabab aya harapan kana salamet. Moal kasusul kunu berwajib. Karta ge tenang deui hatena sabab mun geus aya dina kendaraan mah moal babari teuing kapanggihna ku polisi, kitu ceuk anggapanana. Harita para wargi truk maju meuni mengpeng. Karasa ampul-ampulan da pugu kosong, supir geus teu malire deui kanu di tukang. Manehna tetep nitenan jalan nu baris di sorang. Sedengkeun si Gober jeung Karta harita teh dariuk di pojok hareup. Nyarane kana bak truk bari ngobrol. Kumaha rencana urang saterusna ber? Deuk mah yang balik ka lembur euy hayang tepung jeung anak pamajikan. Tapi keung bising polisi nyusul ka imah, kumaha carana nya? Ceuk Karta bari neuteuk. Wah, tong waka atuh, tong waka ka lembur ta. Mending ngalalakon heula sabab geus moal salah deui ari ka lembur bakal disusul. Sabab alamat nu pasti geus aya. Ayeuna mah tuturkeun we dewe kurang ngalalana ka Cirebon. Neangan pengalaman mun sataun teu katewak ku polisi, hartina bebas. Jawab si Gober sangeunahna. Manehna teu pati geumpeur da geus loba pangalaman. Geus lain sakali kabur ti Panyara cenah para mitra geus legok tapak genteng kade.
Nya benerlah moal aman mun balik langsung ka lembur mah. Ieu atuh dewek milu ka maneh euy najan ka mana ge we nuturkeun we. Tah bener kudu kitu atuh. Ulah leutik hate jadi jago mah. Asal urang bisa tenang we. Tangtu segala rupa persoalan bisa rengse ka lain lancar euy. Perjuangan urang memang berat. Sabab tempat pikeun nyumputkeun diri teh kacida heureutna. Polisi loba baladna euy, di mana-mana aya. Mun urang gagabah bakal cilaka. Hiji-hijina jalan nekad jeung buleud hate eta euy. Kaharti sabab taya jalan sejen iwati kitu. Jep jarempe deui. Truk terus mangprung teu eureun-eureun kabeneran ngajugjug ka Cirebon rek balik ka garasi. Tas nganterkeun lauk asin ti Bandung. Karta jeung si Gober ngarasa tenang sabab beuki jauh ti ujung berung, nu hartina beuki anggang ti nu ngudag. Siga naon di panjaranna di Sukamiskin nya paramila lah dibanceuy baheula ye. Tanjung Sari geus kaliwat tuluy ka Sumedang, tuluy mangprung ngajugjug ka Kadipaten. Karta jeung si Gober beuki regreg hatena duanana boga sangkaan yen maranehanana bakal bebas nyaan. Tapi nyalahan para wargi. Harita ti kajauhan kadenge sora sireune tina mobil polisi nu nyemprung tukang truk. Ngudag Karta jeung si Gober teuing kumaha carana teuing kumaha jalana polisi geus manggihan lacak si Gober jeung Karta. Puguh Karta meninga jenghok reuwas. Ber. Cilaka euy polisi ngudag, kumaha urang ayeuna? Kekelanan ta. Ulah gugup euy cicing we dewek rek nyangan akal nu hade. Sarta rek mikir heula nu tenang. Cek si Gober bari jung nangtung. Pano neuteup kana mobil polisi nu beuki deukeut. Untung nemongan atuh kumaha mun ditewak. Cicing heula ulah rusuh da jauh keneh polisi mah. Jawab si Gober tenang. Tuluy malik pano neuteup ka hareup ka jalan nu rek kasorang. Breh nempo sasak Cimanuk nu panjang sakilat aya ilham nu ngolepat dina uteuk si Gober. Red ka Karta bari nanya, "Mana bisa ngojai teman teu ta?" "Bisa ngojai rek naon kitu? Kudu kumaha ayeuna?" "Kieu ta, jeung tibatan katewak ku polisi leuwih hade luncat ka balungan. Tuluy ngojai sabisa-bisa carana mah kumaha maneh we. Pokona mah salamet tak kitu euy. Kumaha sanggup? Tuh sasak geus deukeut. Sok siap-siap." Si Gober geus aya di sisi manehna taki-taki rek luncat ka balungan Cimanuk. Nyata ya jalan sejen iwati kudu kitu dewek sanggup lah. Ceuk Karta bari tuluy ngarayap ka sisi kebelah kenca. Si Gober sisi katuhu. Truk nyemprung nyup supirna geus ngadenge sora sirine tapi can ngartieun kana maksudna. Terus truk teh maju gancang pisan akhirna nepi ka sasak. Barang geus di tengah-tengah jeleng-jeleng dua jalma laluncat ka walungan kalayang kujubar lep kerlep. Teu muncul deui. Kajadian eta estungan sakilat pisan pikeun jalma nu teu nyaksian mah moal nyahoeun yen bieu aya kajadian nu matak ratug kana jajantung. Cigana geus kitu kuduna waktu nu duaan luncat ka walungan mobil polisi keur nyiap truk nu aya hareupeunana. Atuh panempona kahalangan ku eta mobil. Akhirna teu kanyahoan dua bangsat luncat ka walungan sarta teu kanyahoan ku supir truk. Gerung sewot mobil polisi nyiap truk nu tadi ditumpakan ku Karta. Polisi mere isyarat sangkan eureun gancang truk ka sisi. Reg eureun geus jauh ti sasak cerut-cerut dua polisi turun. Tuluy muru kana truk nu tumpak di garadah sarta di tukang ditempoan. Tapi tetela para mitra sadaya, Karta jeung Gober mah geus eueuh sarta taya urut-urutna acan. Bade aya pikir saha naon, Pak? Punten di mana teu ngartos ieu teh aya naon, Pak? Supir nanya bari molohok. Beungeut pias bakat kureuwas. Kawan panumpang nu naik di ujung berung? Di mana turuna? Cek polisi bari teu reweleh rarat reret ngarasa panasaran bisi nu duaan nyumput, bisi katuruban deklit. Oh, di Pangkar Panginten padahal leres tadi mah aya Bang anu megat di ujung berung. Saur teh bade ka Cirebon, Pak. Jawab supir. Manehna ngarti ayeuna mah yen polisi neangan jalma nu numpak kana truk teh. Weuh di tukang mah di mana dituruna? Duh, kapada teu acan ngalungsurkeun abdi mah. Ka mana atuh nya? Supir heraneun. Malah tuluy turun ngahaja mariksa ka tukang tetela Karta jeung si Gober geus eueuh. Da memang geus laluncatan kaluar. Kumaha dedeganana jeung saha ngaranna? Polisi nanya deui. Duh pijenenganna mah teu terang Pak nanging ari dedegan mah apal. Nu hiji jangkung ageng bosongot, nu hiji deui jangkung kuru. Tak kitu Pak? Yakin. Si Gober jeung si Karta. Bisi anjeun teu nyaho eta teh dua jalma buronan polisi, maranehna kabur ti penjara. Polisi mere katerangan sakadarna. Tapi cukup mata kreuwas pikeun supir mah.
Daharita ge meuni colohok bari ngajanteng asa teu percaya kana eta beja. Mun lain polisi mah nu nyebutkeunana tangtu moal dipercaya. Hayu jalan deui. Polisi marentah sangkan eta truk maju deui. Supir atoheun celak diuk deui tukangeun setir. Gerung geleser truk teh maju. Nu akhirna mah nyemprung deui nuluykeun perlampahanana. Polisi leungiteun tapak harta jeung si Gober teu kanyahoan ka mana leosna. Tapi polisi teu beak harepan harita keneh nyebarkeun beja ka babaturanana. Ku perantaraan telepon mobil, dibejakeun yen Karta jeung si Gober ngiles di daerah antara Kadipaten Sumedang. Panon poe beuki nyerelek maju ngulon akhirna reup burit. Kaayaan jadi poe harita teh cinunuk keur meujeuhna tenang. Cai teu motah teuing atuh dua jalma nu keur ngojay ka cida tumaninahna, masing-masing bisa nyalametkeun diri tina bahaya pati. Ngan hanyakal, Karta papisah jeung si Gober lantaran tadi teh ngahaja ngojayna di jero cai, teu nemongkeun awak. Ngan ukur sakedeung lamun narik napas, si Gober tuluy kahilir ari Karta mah ka sisi, tungtungna pajauh pisan. Basa panon poe surup Karta geus aya di sisi manehna hanyat bari ngahegak. Bajuna rancucut jeung kalotor amekan rada sesek, ampir-ampiran teu kuat ngojay. Gek Karta diuk dina keusi, suku nyang hunyar lamar bari urung-urutan. Bari diurutan cai nyarak celakan tina buuk kana baju. Nepi ka kieu nalalakon aing teh nya. Sigana moal laksana hayang balik ka Cileutik teh sabab aing jadi buronan. Aing moal tenang nepungan anak teh. Tapi keun bae da aya keneh waktu leuwih hade nyalametkeun heula diri ulah kapanggih kun wajib. Tapi ka mana si Gober nya? Ceuk Karta bari tulus rarat reret ka hilir jeung ka girang. Susuganan aya si Gober. Tapi lebeng tenemongan malah makaayaan kalah kabeuki poek. Hawa tiis mata kabulusan akhirna Karta kapaksa papisah jeung si Gober. Terus lempang lalaunan ngajauhan eta walungan. Reg eureun deui di hiji tempat nu aman. Di dinya Karta mukaan papakeanana. Sina tuhur heula di peuretan hiji-hiji. Rap dipake deui karasa tiis matak ngagibrig. Kira-kira jam 8 peuting. Karta anyog ka Kadipaten manehna buru-buru neangan nu dagang bajigur keur ngahaneutan beuteungna. Kabeneran teu hese neangan daloba keneh di daerah eta. Malah masa kalian jajan seupan cau beak 4 siki. Di Kadipaten seueur seupan cau pramitra. Tapi barang rek mayar Karta meninggal lenyap. Sabab kakara sadar yen manehna teh teu boga duit tuluy rumpur rampa kana saku baju. Aya nu karampak gulungan kertas sagede jempol horeng duit nu kabaseuhan tuluy kapeureut ancur teu kapuluk sarta Karta ngahuleng. Para mitra kaum dangu, harita Karta tuluy nyarita jero hatena. Beuh, cilaka ieu kumaha carana ieu? Sangkan bisa mayar bajigur mangkaning teu boga duit ieu. Aya-aya we pikiran teh. Kumaha atunya cau jeung bajigur geus beak ari rek mayar duitna kalah ka eueuh. Ceuk hate Karta bari ngahuleng. Jajantung hate jantung naratug hatena sasebelakan. Karta terus mikir neangan akal sangkan bebas tina kawajiban mayar. Karta kasiksa ku kaayaan akhirna jadi nekat teu inget kana kabeneran. Teu inget kana bebeneran. Mang punten nyuhunkeun daun kaung man sarokeun lah tiris ye. Ceuk Karta bari namprakeun leungeun tukang bajigur bageur. Pamenta Karta dicumponan dompet bakona dijagrageun kabeh. Karta atoheun tuluy udud bari mikir uteukna muter neangan aka teu lila pok nyarita. Sabaraeun Mang? 200 jang, jawab tukang bajigur. Saeutik geuning. Jajegan 500 Mang, sok mungkus lah eta cau keur bakaleun, bisi lapar di jalan. Tukang bajigur nurut manehna mungkus seupan cau. Song dibikeun ka Karta sanggeus ditampanan Karta nyarita deui bari nangtung. Kantosan sekedapnya Mang, bade nyimpen heula ieu bari nyana kartosna. Kakantun tuh dina mobil. Tuh mobilna itu tuh Mang. Karta nunjuk kana truk nu diparkir teu jauh ti dinya. Ulah lami we jang, jawab tukang bajigur. Jiga teu boga rasa curiga sabab geus biasa sok loba kenek truk nu jajan di manehanana. Karta atoheun leos indit bari mawa bungkusan seupan cau. Lempang salse bari ngalepus udud teu jiga-jiga rek kabur. Dasar milik yang ngadak-ngadak dipercaya ya. Aing lain supir atawa kenek puguh we buronan aing teh. Bebas aing mah. Karta nguliwed ka pipireun truk les ngiles teuing ka mana. Lantaran tuluy lumpat kanu poek puguh we tukang bajigur meuni ngajenghok. Manehna kakara sadar yen dirina ditipu ku Karta.
Tukang bajigur nyusul kepala bah truk tapi teu aya jelemana. Da supirna keur dalahar di restoran, manehna balik deui bari gagelendeng. Kocapkeun karta lantaran dirina kasedak ku pangabutuh pikeun dahar jeung ongkos-ongkos. Kapaksa ngajalankeun pagawean-pagawean anu salah, nu nirca. Karta kungsi maling duit, ti tukang baso nipu kadaharan di warung sangu. Sanggeus hasil meunang duit manehna naik bus anu ka Cirebon. Peuting eta keneh nepi kanu dijugjug karta palahak polohok teu puguh tujuan. Lantaran can apal di daerah eta. Kakaraharita ninca ka kota Cirebon mangkaning peuting. Atuh puguh beuki susah we, akhirna karta muru ka hiji wawangunan di sisi jalan. Di hareup aya pelang nu nitelakeun eta teh restoran Padang. Aing moal kapalang rek hees we di dieu ngadaguan isu. Kabeneran aya bangku ieu lumayan keur tamat tiris. Karta ngagoledag dina bangku reupeurem ngararasakeun kacape jeung kapusing. Tapi akhirna mah reup sare teu inget kana naon-naon. Isukna karta kageingkeun ku jalma nu ngaromong meuni recok. Karta ngorejat hudang barang bre hareupeunna geus aya 2 jalma keur nempokeun manehanana. Karta eraeun tuluy nangtung rek init tapi dihalangan ku nu jangkung hideung. "Kamu siapa? Sudah siang baru bangun." Eta jalma nanya bari neuteup ka karta. Atuh nu ditanya kitu teh gancang ngajawab tapi kusuna. Kuring karto asal ti babakan keur neangan pagawean kapoekan. Jalma nu tadi nanya bari kerung panon melong kana beungeut karta. Nu ngahaja ngaku ngaran karto maksudna masangkan teu kasusud ku pihak nu wajib. Atuh tangtu bakal terus-terusan neangan manehanana. "Oh, karto, geuning bisa ngomong Sunda maneh?" Cek nu nanya tea, manehna ge bisaeun Sunda ngan kasar ngaranna Karjo. "Bisa dah heubeul di Bandung jeung kuring teh memang urang Sunda ngan indung asli ti Cirebon." Karta teu kapala ngabohong. "Oh, jadi maksud maneh rek kumaha ayeuna? Rek neangan pagawean naon?" Cek Karjo bari teu weleh neuteup, jiga nu bae karunyaeun ka Karta. "Nya rek neangan pagawean we kana naon we asal halal, pokona mah bisa dahar ngeunah, pake bersih, awak lintuh, hate senang, tah sakitu." "Maneh bisa masak henteu?" Karjo terus tatanya. "Ari bisa mah henteu, tapi kana masak teh karesep pisan ti bubudak be. Malah basa kuring keur sakola keneh ge, kuring boga cita-cita yang jadi koki, sabab koki mah ngeunah bisa seueuh barang dahar." Cek Karta bari seuri. "Namun bisa ku kuring dibejakeun ka dunungan. Kabeneran ieu restoran butuh ku pegawe tukang masak, maneh bisa diajar heula di dieu. Kumaha daek mun digawe di restoran?" Cek Karjo daryanaker. Nya puguh we mani teh sirikna surah Karta teh lantaran asa ditonyok congcot mobok manggih gorowong. Neungar cadas manggih emas teh cenah para mitra. Puguh we tuh daek mah daek pisan kuring teh, saha dunungan teh? Ayo tuturkeun kuring. Ayeuna dunungan aya di jero." Karta dibawa ka jero restoran. Dilawungkeun jeung nu bogana. Harita keneh Karta ditanya ku nu boga restoran. Nu katelah buyung, Karta ditanya sagala rupana ti mimiti asal pamatuhan, pagawean samemeh kadinya. Pangabisa jeung sajabana ku Karta dijawab ku jawaban-jawaban nu teu bener. Sabab kabeh ge bohong nyalengorkeun wungkul keur nutupan dirina nu keur jadi buronan polisi. Ku saya diterima digawe di dieu. Kabeneran, mun aya nu bisa ngomong Sunda mah sabab restoran sok aya nu loba urang Bandung nu ngadon dahar. Ka saya sorangan kungsi welasan tahun di Bandung. Tapi gajina moal ka gede paling ge diberi uang saku saperluna. Engke mun maneh geus bisa masak kalayan gade, digaji sacukupna ku saya. Tah kitu we nya. Ayeuna mah daek henteu? Ceuk anu boga restoran ka Karta. Nuhun we Pak Buyung, kuring mah bungah we nu aya. Sabab memang kitu kahayang kuring oge, keun bae lah soal gaji mah leutik oge. Pokona mah asal boga we gawe kuring teh itung-itung mihapekeun beuteung, ngarah teu susah dahar. Jawab Karta bari ngusap beuteungna. Paroman bear marah mah. Syukur atuh. Tapi aya syarat sarupa deui. Di dieu mah kudu daek salat. Ulah ninggalkeun nu 5 waktu, sanggup atawa henteu? Teu kudu ditanya deui teh mah da kewajiban kuring atuh. Jawab Karta para wargi sadaya. Aksi pisan. Atuh beuki percayaeun we Pak Buyung teh. Nyati harita Karta tetep tumetep di restoran di Cirebon. Ngadunungan ka Pak Buyung mimitina mah Karta teh ukur purah ngabantu-bantu nyiksik samara, ngarenos cabe beureum atawa samara sejen. Beuki lila beuki apal, sarta beuki nyaho kana cara-carana masak.
da ongkos sok di papatahan kudununganana. Atuh dina jero 5 bulan karta geus bisa dianalkeun sorangan. Gajihna geus naek kalaya nyugemakeun awak lingsig jeung bersih. Pake alus jeung rapi ceuk saha we buronan. Sabab sajabati kitu tara tinggalin kana salat nu 5 waktu. Ari digawe di dapur para mitra sadaya. Puguh we buni tara patepung jeung jalma loba malah mah kahareup teh teu nitih sapoe sakali da pelayan mah loba deui anu. Para mitra kaum dangu sanggeus jejeg satengah taun karta ngalamun sorangan bari ngarireurkeun ka cape. Manehna inget ka anak jeung pamajikan nu geus lila tara tepung. Karta boga niat rek balik heula ka Sumedang rek nepungan Rojali jeung Bisarmi tapi loba keneh kalawang jeung kasieun. Kumaha carana ieu aing geus sono ka anak jeung pamajikan nu tangtu ngarep-ngarep unggal poe hayang patepung jeung aing. Duh, Rojali kumaha nasib hidup ayeuna? Ieu bapa aya di dieu, salamet teu keuna ku musibat. Tapi batin bapa katalian teu bisa bebas lunta. Ceuk harta dina hatena panon melong kana pasakan nu balatak sagala aya. Sedengkeun pikiran kumalayang kacileutik inget kanu jadi anak. Asa kacida teuing heubeulna aing teu balik-balik. Aya kana 5 taun atawa acan, diitung-itung asa leuwih kamalinaan teuing aing teh. Ceuk karta bari cengkat ret kana kalender nu ngagantung dina tembok. Karta narik napas panjang beuki lila beuki inget ka lembur. Sono kanu jadi anak akhirna jadi nekad rek maksakeun balik heula ka lembur. Susuganan moal matak naon-naon da geus lila teu aya beja-bejana ngeunaan dirina manehna nu jadi buronan. Masyarakat kawas geus poho tara anu ngobrolkeun ngeunaan karta jeung si Gober. Nyaah naon salahna mun nyelang heula balik, duit boga ayeuna mah pake bersih. Awak lingsig tangtu we moal anu nyuriga ka aing. Sarta moal aya nu nyangka buronan, nyaah rek bebeja heula ka dunungan menta pre saminggu mah. Sanggeus boga pikiran kitu. Karta neruskeun pagaweanana kalayan hade. Pikiran geus buleud yen isukan rek balik heula ka lembur. Hayang tepung jeung Rojali katut Bisarmi. Peutingna kira-kira pukul 10 restoran teh geus diiseun. Nu dalahar mimiti kurang atuh para pelayan geus nungtutan beres. Ari pabuyung keur ngabaheuhai di hareup bari udud, nempokeun nu lalar liwat di jalan. Seleuneu karta nyampeurkeun gek diuk di jireunana. Aya naon Karto? Siga nu dinesna keur pabuyung nanya nyebut teh Karto bae sabab di dinya mah karta teh katelahna Karto. Aya peryogi pabuyung wami kawidian mah enjing teh bade wangsul heula ka rorompok. Margi parantos lami abdi teh. Teu nepungan pun biang moal lami da. Paling oge saminggu di ditu teh tak kitu pabuyung, jawab Karto terang-terangan. Nyaritana teu asa-asa puguh pabuyung menikerung. Rada berat rek ditinggalin ku karta teh sabab geus bisa diandalkeun pagaweanana mangkaning teu aya keur gantina. Allah narek naon anu make balik sagala rupa. Di dieu we atuh sabab loba pagawean. Mangkaning keur haneut ye, duit mah kirimkeun we atuh. Mun perlu rek ditambahan ku saya. Asal ulah balik ayeuna. Pabuyung teu ngidinan. Puguh karta meningah ulang. Teu bisa pabuyung kuring mah tetep hayang balik heula. Sabab geus sono ka indung jeung deui melang bisi kumaha onam da geus kolot. Lamun saminggu teu ka idinan mah sapoe atuh karta maksa. Nya kajeun atuh. Jung rek balik heula mah tapi awas ulah lila teuing balikna. Sabab di dieu loba pagawean, mun pasakan beda koki deui bisa langganan kalabur. Mangga pabuyung, tangtu diestokeun pisan ku kuring. Karta ato, sabab ayeuna mah geus meunang idin. Geus kitu sup ka jero deui langsung ka dapur rek beberes da harita teh geus peuting tereh tutup. Kocapkeun isukna karta geus amitan ka pabuyung. Tuluy init muru terminal beus, sanggeus tepi celakana beus jurusan Bandung. Tekung silila dius init karta meningemplong hatena. Sabab asa bebas jeung lugina. Tapi menajan bari jeung kitu ge tetep we ati-ati mah kudu. Sabab manehna masih keneh jadi buronan keur diteangan ku nu wajib. Rojali oge Sarmi bageakeun ieu bapa tangtu poe ieu keneh datang. Muga-muga we bisa tepung kalayan lancar ulah aya halangan harungan. Geus gede meureun maneh teh Rojali kelas sabaraha sakola teh. Ceuk karta dina hatena. Panon melong kaluareun beus hayang nempo sakali deui kana kaayaan walungan Cimanuk. Urut manehna luncat teh. Barang geus kaliwatan karta meninggal lenyap hatena. Ras inget dikal si Gober anu harit babareto babarengan kabur ti Panyara. Gober,
Gimana maneh ayeuna bisa bebas atawa katewak deui? Gara-gara maneh dewek jadi kieu. Panyana teh moal maksa ngajak kabur. Sabab mun teu dipaksa ku maneh mah dewek teh cantang tu kieu, tangtu ayeuna teh aya keneh di penjara. Tapi mangsa bodoh geus kieu meureun jadina. Hate Karta teu woleh noroweco inget kana lalakon nu geus kaliwat jeung inget kana lalampahanana dina mangsa kabur ti penjara. Teu karasa para mitra, beus geus anyog ka kota Sumedang. Suk ka terminal Karta siap-siap rek turun, tapi kahalangan ku tukang dagang asong nu pasedak-sedak paheula-heula. Di antarana aya tukang koran nu noroweco nyebutkeun judul-judul koran anu dianggap matak narik kana hate. Koran, ayo baca berita hangat hari berita hari ini. Gadis kecil diperkosa 7 pemuda Pak, ayo beli Pak, baca koran. Buronan melarikan diri dari penjara Pak, tertangkap kemarin di Cikampek Pak. Ayo baca. Seorang direktur tertipu Pak. Gitu cek tukang koran bari ngasong-ngasongkeun koran ka para penumpang bus. Pagaliwota jeung nu dagang sejen sorana meuni gandeng mata katorekan. Ari Karta meningal lenyap ngadenge buronan katewak teh jorojoy hayang meuli koran. Sabab panasaran ku eta beja. Ku siwal ngabijilkeun receh tuluy meuli koran bangun rusuh, jerut turun koloyong ka beulah kaler. Neangan tempat nurineh keur maca koran. Panasaran aing mana saha nu geus katewak ku polisi teh boa-boa si Gober nu kabur ti panjara teh. Panuju teuing. Ceuk hate Karta gek diuk dina bangku kosong. Berai mukakeun koran tulisan anu ngajar belag gede dibaca jero hate. Breh aya judul berita anu matak reuwas pikeun Karta. Sabab sidik pisan didinya aya foto si Gober keur direjengan ku polisi duaan. Beritana teu kungsi kabaca panon Karta kaburu-bureng, katutup ku lamunan ka alam katukang. Sakabeh rengkak paripola si Gober kacipta deui, sarta omongan-omongan manehna kadenge deui. Karta ngarahuh narik napas jero. Tuluy koran ditutupkeun, tapi kaburu inget. Manehna butuh ku beja nu yakin, nah naon sababna bet si Gober beunang, jeung deui susuganan aya berita ngeunaan dirina. Waktosna para mitra sadaya.